Kejadian tahun 2002 di komunitas orang para pedagang tersebarnya geus mulai rajin ngaji ngaji mingguan ke Cilongok Abah Uci ngan kula pribadi encan ngalaman etanya maksudna can pernah ngaji ke Cilongok tapi budak geus ngarajakan bae ya ngarajakan bae cenah ngaji ke Cilongok dia cenah mantep cenah kayak semacam punya daya magis gitu. Menarik. Lain, jadi aya semacam dorongan gitunya, dorongan di hati teh merenya sanggeusna urang lamun misal urang ngaji ka dinya eta kahiji urang kana salat. Jadi seolah-olah nafsu bae gitu. Anak anu kaduana kana usaha. Lancar cenah ini gitu. Ceuk nu daragang teh nya urang ngadengekeun bae gitu nya. Ngan hiji waktu eta penting tah malam minggu aya nu kai mah budak ngaranna si Dudung jeung si Bewok esuk mah cenah wayahna ngaji we cenah yuk ka ditu ka Cilongok kurang berangkat cenah aya si Dudung jeung si Bewok geus biasa ka ditu eta si Bewok we nu gawe di pabrik bae cenah ngarasa diuntungkeun eta ku sering ngaji ka Cilongok eta nya di samping misalna semangat salat aya meureun perubahan tah karir manehna di perusahaan eta aya si Dudung mah ieu usahana limbah lancar cenah limbah eta saprak ngaji kadinya lancar perusahaan limbah eta bari jeung rada kapaksa urang berangkat poe minggu isuk-isuk ya cek budak kita nanya hayang mudag bisa urang diuk di jero majelisna bae eta kudu tas subuh langsung berangkat tas salat subuh ngomong batur manu jauh. Sholat subuh ngabelan langsung di Cilongok bareng. Sholat subuh berjamaah gitu nya. Nyampe orang singkat cerita ka ditu ka Cilongok. Tiluan. Samemeh pengajian aya sesi salaman heula jeung Abu Ucinya. Alhamdulillah orang sempet salamannya gitu. Eta jelema nu rebutan salaman. Ngarebu lain 100 200 ribuan jelema. Urang beres salaman langsung ke majelis. Langsung diuk di majelis gitunya. Ari Abah Uci mah kur dirumung keneh. Ngaran jelema ribuan ieu nya. Tah, pada waktu harita tah urang geus diuk dihareupeun di jero majelis. Abah Uci di ditu masih dirumung keneh urang ngobrol ieu nya. Harita keur dagang baso, emang finansial keur puntak-pantok finansial eta harita. Cek kula kieu. Sabenerna mah dak aing keur rarieur teh si Rahma. Teu boga duit sakali aing. Biasa ngaranna proses kayaknya orang proses kehirupan keur puntak-pantok. Eta babaturan si Dudung. Otakna otak limbah kan, encer. Dia mah cenah pusing-pusing amat cenah. Tenang we sih ke cenah balik ngaji cenah. Jual tuh cenah boga aki urut ge lain di imah. Sering ka imah, neuleum meureun urang boga aki urut 2 di ruang tamunya. Jual we cenah kana aing eta aki urut boga cenah dia duit geus we singkat caritanya ngobrol anggeus urang Abah Uci datang ti jauh teh nya langsung kana podium eta geus teu loba basa-basi dia langsung ila hadaratin Nabiil Mustofa gitu nya we macai hadoro biasa full hadoro anggeus hadoro neni eta urang bingung eta kaget sekaligus izin eta neni tanpa diduga genya tanpa diduga sama sekali kurang satu kalimat simple kalimatna nu diucapkeun ka Abah Uci ngomongna kieu cenah ya zaman kiwari ulahna naon aki laku cenah sakitu eta jauh tina konteks sebenarnya masalahna pokok bahasan harita bab munakahat, bab nikah. Sanggeus ngomong gitu, asup kana ceramah biasa. Henteu ngabahas aki deui. Seolah-olah kan aya pesan moral ka urang. Lamun rek ngaji ka dieu, pohokeun masalah dunya meureun kira-kira. Atau urang ngobrolkeun gimana jauh kene di ditu kene. Kunaon barang datang-datang gitu. Ulahna naon zaman kuari mah aki laku cenah.